baru dak teh kamara nanya ieu teh hayang ulin meni sarepi kieu geus abah sugan aya di kebon sosin. Bah, kenaon? Belakang kotero, akang. Assalamualaikum, Bah. Salam, jangan ah. Bah, pulang sosin teh halus tuh. Oh, yang lumayan ya geringan kayak buktosnya ah. Naon? Nyari cangkeng. Kuat itu mun maculan teh, Bah. Wah, diajar deui we pas budak ngora. Gitu. Kenapa mang sekolot? Oh, karena kagak 17 tahun ke atas mun udah karek bijil. Duh. Untuk karek bijil untuk gak apa mah. Ya, taungan ujang. Geus karolot untuk nang sabarijil. Bener teu? Ada mereka mana majeng teh? Kali itu lah, Bah. Bade ningal Bon deui. bon. Iya, sok atuh dalega di demo. Sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, untung aya nu keur ngariung, urang gadagan ah. Cai ke hade sawah gini. Pare hade. Ang kernaon? Hade. Ngararuas wae atuh. Ternaon? Naon ada tangga-tangga dia tuh ngararuas unggul mah. Cek inu urang kita ngalak kalapa koneng Di mana? deket Tanjung. Tajuk mana itu? Itu Buru naon? aya Naon? kalapa nusulin. Benar ya. Hasil ya balik, muntah balik dibebuikeun ya. Hayo. Ayo atuh. Ini ke mana nu naik? Oke. Bu, mana enak diheula teh tanya. Mang kira urang kejaran ngono. Duh, maneh ditokot di tanggala kalapa. Ini teh wadon. Borokok sia. 2 hours later. Geus can ngalak kalapana. Can maneh urang ke apa bisa salah? Sok atuh ala buru. Mana itu? Iya. Kan eta cenah di ngerti. Oke. Bah, ieu nu sok ngabangsat kalapa teh. Aya ayeuna mah kapangi. Syukurkeun ku badak nikah.